Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Burama di pembelajaran bahasa Sunda. Tong hilap bukuna sareng alat tulisna disiapkeun heula. Nah, ayeuna bade belajar naon? Belajar mengenai pakakas anu aya di imah. Kamari tos mengenal ya, teman-teman sudah mengenal bagian rumah dan sudah menggambarkan pakakas yang ada di rumah. Kemarin campur ya, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Sunda, ada juga yang gambarnya. Sekarang Bu Rama akan tunjukkan gambar dan menggunakan bahasa Sunda. Perhatikan baik-baik ya. Setelah teman-teman memperhatikan, silakan menulis. Lanjut. Nah, ieu gambar naon? Betul. Oke, ditunda dulu ya. Kita lanjutin dulu. Ieu gambar naon? Gayung. Gayung biasana aya di kamar mandi. Lanjut deui. Ieu namina? Leres pisan. Katel. Nu ieu kasur. Leres pisan anu aya di kamar biasana. Nu ieu mobil. Biasana aya di garasi. Kita lihat. Ya, bahasa Sundanya kursi. Kursi. Anu ieu gayung. Anu ieu katel, anu ieu kasur, jeung anu hiji deui mobil. Mangga barudak tulis jeung gambarkeun anu Bu Rama sampaikeun. Hatur nuhun. Cing semangat barudak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.